Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah patepang deui sareng para wargi sadayana, para ajengan, para ulama, para alim, para asatid sadayana. Hapunten jisim abdi bilih naon gitu sok-sokan ngawurukan aranjeun sanes abdi mah nya ieu mah berbagi wae kitu tah. Berbagi wae abdi gaduh ilmu sakedik hoyong ngamalkeun sakedik-kedikeun kitu. Mudah-mudahan we mangpaat kangge sadayana. Sanes abdi ngaraos langkung tiasa ti para ajengan sadaya mungkin nya. Ieu mah lamun salah abdi dina ngalogatan atanapi dina macana hapunten lereskeun nya. Lereskeun da sami abdi nuju belajar keneh gitu. Mangga ka para ajengan atau para kiai sadayana, para santri anu nembe belajar urang sasarengan diajar sareng abdi. Ayeuna urang ngabahas kitab Riyadul Badiah gitu. Urang ngalajengkeun logatanana anu kantos ngalogat mungkin teu can kalogat atawa hilap logatanana kalewat, mangga orang pinuhan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i ari ieu bab bade martelakeun wudu. Wudu lapad wudu ieu berasal dari kata wadoa sulasi mujarrad bab katilu. Fa'ala yaf'alu wadoa yadou. Wadoa yadou wudu'an masdarna. Wadoa yadou wudu'an pahuwa wadi'un wa dzaka maudu'un do la tado maudi'un mido'un gitu. Pil bina misal pil guer sohehnya. Babul wudu'i ari ieu bab bade martelakeun wudu al furudu ari pirang-pirang fardu allati anu layasihu anu henteu sah. Naon al wudu illa biha angin ku ieu lati. Sitatun eta aya genep. Jadi farduna wudu teh eta aya genep. Lamun fardu mah hiji, lamun furudu mah jama taksir, fuulan furudun. Pirang-pirang fardu hartina teh. Gitu. Al awalu ari anu kahijina an niatu eta niat. Niat teh asal katana nawa bil bina lapip makrun guer sohe deui wae. Nawa yanwi niyatan pahuwa nawin wa dzaka manwiyun inwi latanwi manwan minwan. Tah. Nawa yanwi aya nawa yanwi niyatan tah niyatan teh masdar tina lapad nawa yanwi. Wazan fa'ala yaf'ilu doroba yadribu fa'ala yaf'ilu nawaya yanwiyu asal nama nawaya yanwiyu. Nawaya tukerkeun una kana alif belatna litaruki wasukun wasokin asoil ladzi maqablaha jadi nawa yanwi asana yanwiyu. Wong domana sia elatna sikol jadi yanwi niyatan ta masdarna asana niyatan aya wawan asana mah. Tukerkeun wauna kana iya elatna li sukuniha wan kisari maqablaha jadi niyatan tah yana dua niyatan idgomkeun ya anu awal kanu kadua jadi niyatan. Gitu asana lapad niat teh. Al awalu ari anu kahijina an niatu eta niat wa yajibu jeung wajib naon antakuna yen tah bukti itu niat makrunatan eta anu dibarengan. Makrunatan an eta anu dibarengan. Makrunah teh isim maf'ul tina lapad korona. Korona yakrunu kornan fahuwa qorinun wa dzaka makrunun. Kiaskeun wa dzaka makrunun wa dzanika makrunani wa ulaika makrununa wa taka makrunatun. Tah aya. Kiasan isim maf'ul tos dibahasnya dina playlist aya mun belajar mah. Kiasan isim maf'ul teh. Jadi alawaru anu kahijina eta niat. Wajibu jeung wajib. Itu bukti niatna makrunatan eta anu dibarengan bi awali juz'in kalawan ngumbah mimitina juz yang silu anu ngumbah itu si jalma hukana ieu juz min wajhi tina beungeut. Jadi niatnya kudu bareng jeung pas ngumbah beungeut gitu. Niat kudu dibarengan pas ngumbah beungeut begitu wur kana beungeut teh niat nah teh.
Wayanwi jeung niat saha al mutawaddiu jalma anu wudu. Mutawaddiu tah mutawaddiu teh isim fa'il jalma anu wudu hartina tina wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tawaddo ayatawaddo utawadduan. Fi'il sulasi mujarrad bab katilu diasupkeun kana fi'il sulasi majid warna awal bab kaopat wazan tafa'ala yatafa'alu. Jadi nasibna tawaddo ayatawaddo utawadduan fahuwa mutawaddiun tah mutawaddiun jadi macana mutawaddi. Hartina zaman wudu. Wayanwi jeung kudu niat saha mutawaddi zaman wudu. Yanwi fi'il mudhari tina lapad niatan. Nawa yanwi itu. Nawa yanwi niatan masdarna. Yanwi asana yanwiyu. Buang domana sia elatna siko teh berat. Yanwi ti kasroh ka domah berat urang Arab mah jadi siko buang domana jadi yanwi gitu. Jeung niat saha mutawaddi jalma anu wudu rob al hadasi kana ngaleungitkeun hadas. Aw fardhu wudu'i atawa niat kana fardhu wudu. Awi wudu'i atawa niat wudu pakot tungkul. Awi nahi zalika atawa niat saumpamana itu anu kabeh. Jadi pas begitu ngubah banget, pas mimiti ngubah banget teh niat urang teh naha teh niatna nawa itu wudu'a lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Lamun teu apa bahasa Arab, bahasa Sunda bae meunang. Niat abdi wudu ngahilangkeun hadas leutik karena Allah taala. Geus beres gitu. Niat abdi wudu ngahilangkeun hadas leutik karena Allah taala. Jadi niat bareng pas ngumbah banget, pas najroh hate niat gitu. Wasani jeung ari anu kaduana gosul wajhi eta ngumbah banget. Min mana biti sya'ri rosi timimiti jadina sirah timimiti jadi buluna sirah ila muntahal dakni nepikeun ka tungtung gado. Jadi nu kaduana ngumbah banget nu kahiji niat bari ngumbah banget teh niat anu kaduana ngumbah banget gitu tah ngumbah banget ditungtung jadi timimiti jadi sirah timimiti jadi bulu-bulu anu aya dina sirah tah luhureun tarang nepikeun ka tungtung gado. Ila muntahal dakni nepikeun ka tungtung gado. Muntaha teh tina lapat intaha yantahi intihaan fahuwa muntahin wa dzaka muntahan. Intaha wazan in fa'ala. Sulasi majid warna sani bab kahiji in fa'ala in kasaro. Wamin watadin jeung timimiti cecen wamin watadi ihdal udzunaini jeung timimiti centilna salah sahiji dua ceuli ila watadil ukhra nepikeun ka cecentil ceuli anu hiji deui. Jadi lamun luhurna timimiti jadi buuk nepi ka tungtung gado, lamun sisina timimiti cecentil ceuli nepikeun ka cecentil ceuli deui gitu. Wajibu jeung wajib wajaba yajibu asana yaujibu buang wauna elatna tumi basa dua jadi yajibu. Bil bina misal wajaba wajibu jeung wajib non goslu sya'ri nabiti ngumbah anu jadi ngumbah bulu anu jadi pil wajhi dina beungeut dohiron luarna wa batinan jeung jerona. Jadi urang ge wajib ngumbah bulu-bulu anu aya dina beungeut. Ilal lihayati kecuali jenggot al azir ilal lihyata angin jenggot al ghazirata anu kandel ieu jenggot. Payakpi maka cukup naon goslu dohiriha ngumbah luarna ieu jenggot pakot kalawan wungkul kecuali jenggot anu kandel cukup we luarna usap-usap mun boga jenggot jiga para habib gitu tah paranjang. Wasunatu jeung ari sunat nama takhlilu batiniha eta nyuai-nyuai jerona jenggot sunat nama. Wajibu jeung deui wajib aidon kalawannya kitu deui naon gosul sil'atin nabitati ngumbah daging jadi anu jadi pil wajhi dina beungeut. Wa in tolat sok sanajan panjang ieu sil'ah jidan kalawan banget. Tola yatulu taulan tola pil madi ti
tina lapan tola yatulu paala yapulu sulasi mujarrad bab kahiji nasoro yang suruh tawala yatwulu asalna mah tola asana tawala tukerkeun una kana alif elat nali taruke wasukuni asoila di maqoblaha jadi tola langsung kias tola tolu tolats jadi tuduh kana mufrad muzakkar goib sabab ieu fa'ilna sil'ah muzakkar goib mufrad muzakkar goib wasalisu wallahu alam bissawab.